Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunia tepang deui sareng tata dan miharja urang lajengkeun lalakon Sanggeus Halimun Berai bagian ke-10. Mangga wilujeng ngadangukeun. Buuk ira kusut awut-awutan direret sakedeung ku inu. Manehna diuk dina sisi ranjang tuluy tungkul bari nangkep gado. Buukna dijenggut tarik, awakna karasa lungse pisan. Rek eueut in, cek ira. Inu ngalieuk terus gideg. Inu nyesel, cek ira deui. Nyesel, ari nyesel teh kaduhung kitu aing teh. Penting ieu leungitna kasucian dirina teh. Cikeneh simbut nu awut-awutan jeung sampai kumusut jadi saksi pego. Ngomong dong, inu nyesel ya? Kaduhung, naon hartina kaduhung lamun sagala geus kalarung, teu nembalan. Jung nangtung, dalig-deug, awakna karasana sakosong taya tangan pangawasa. Kop kana papakeanana, rap dipake. Inu, Ira tahu, Inu cowok baik-baik. Maafin Ira, cek Ira. Lampu reyem-reyem diganti ku lampu nu caang. Breh kalangkang dirina dina kaca toilet. Kasep pisan. Sanajan naon hartina kalengitan kasucian teh pikeun lalaki mah, tapi aya nu nyeredet jero hatena. Teu sangka sacongo buuk dirina bisa ngalakokeun hal ieu. Anu samemehna kumanehna dianggap haram, dianggap pagawean nu meng partina agama jeung dari gama. Kiwari dilakonan. Hiji-hiji kancing kamejana diasupkeun kana liang-liang kancing. Kerahna dibebener cicingna, kop kana sisir, serwuk nyesiran. Lang sirahna karasa lieur. Gek deui diuk dina sisi ranjang, sapatuna digusur tina kolong tempat sare. Kop kana gulungan kaos kaki anu disesepkeun kana sapatuna. Ira nya ka Inu. Hapunten Ira. Tapi Inu jongjon masangkeun kaos kakina. Suku kencana ngangkat ka luhur kaos kaki dibebener. Dina masa hidup Ira, kakara ayeuna Ira bahagia. Ira asa manggihan deui bahagia nu bareta kungsi leungit. Inu, ari Inu nyaah teu ka Ira. Inu ngarandeg. Nyaah? Nah nyaah kitu manehna teh ka Ira. Ari nyaah teh deudeuh. Rasa dedeh nu kungsi ditamplokeun Kamila bareto eueuh keur Ira mah. Manehna resep sawajarna lir hiji lalaki ka awewe, resep lantaran kajurung ku hiji pangabutuh lumrahna lalaki ka awewe. Inu, Ira sayang banget. Karasa sirah Ira nyarande dina tonggongna. Ing hakna mimiti kadenge. Ira sayang cenah. Hayatun ge cenah tibelat ka manehna teh. Ina oge, ati oge, mince, hadiati, rubaah jeung nu sajena deui. Tapi kapan mila mah ninggalkeun. Awit ge teu butuh cenah. Bel kadenge ngirining, teu lila kadenge gerung mobil asup ka pakarangan. Inu ngarenjag, jung nangtung. Teu pupuh awakna nu tadina lungse teh asa aya tanaga. Ben, cek Ira ngaharewos. Kumaha atuh Ir? Brai beungeut nu ngaran Ben teh kolot gembrot tapi dedeg. Inu nyekel awak Ira simbutna ditarik. Ira, Ben Ira. Pokna arapap eueup. Tenang sayang, cek Ira antare. Kop kana baju nilon nu ngalumbruk, rap dipake. Terus mukakeun pante tukangan erak sapatu dituturkeun ku Inu. Bel kadenge ngirining beuki kerep. Ti pante tukang teh berasna kaluar terus ngaliwatan pakarangan. Di benteng tukang aya panto leutik. Brai dibuka, geuwat Inu kaluar. Plong hatena ngemplong. Bye, cek Ira, salsewe nutupkeun deui panto. Jalan rahasia. Dasar awewe buaya. Teu siga-siga, tukangan erak sapatu nu ngahunyud teh aya panto. Tangtuna ge paragi kabur jajaka-jajaka iseng nu kungsi kadinya. Panto tukang teh berasna kana lulurung tukangan imah. Inu lempang lalaunan jeung ati-ati da paroek. Ngan hadena bae lulurung teh teu panjang,
kaburu tepi ka jalan gede. Inu ngareret ka sisi kagigir, peuting geus kacida simpena. Beca ge ukur aya hiji-hijieun. Mobil sakapeung-kapeungeun aya nu ngaliwat, selang-selang jeung brebetna motor. Kudu ka mananya balik, si Obos eueuh ka kolotna. Hanjakal teu mekel kunci, da tadina rencana teh rek ngendong di Ira. Inu ngareretan ka tukang, mun pareng aya jelema nu nenjo ka manehna, gebeg ngagebeg. Sieun kapergo, sieun titahan si Ben. Lempangna beuki ngedig, sanajan awakna mimiti keras selungse. Leng lieur teu pupuguh. Basa aya beca ngaliwat geuwat di geroan. Breh dina ingetanana imah awit. Balik ka awit wae kitu. Dikamanakeun ieu beungeut wawanianan datang deui ka imah awit. Ari rek maksakeun balik ka imah sok sieun. Sieun Ira kapergo. Terus digulik sek ditanya, heg Ira ngaku. Meureun dicerek dibawa ka imahna. Tangtu kana dicerna beungeut teh. Saleuheung ku awak ruksak orok kaya harga diri. Meureun pada ngiyehkeun. Si Inu cenah meureun tas gulai jeung tante girang katewak. Gusti. Bae rek ka imah awit wae. Dari ngendong di babaturan rumah saeun tadina ge tarasare di sagawayah tempat. Kuriak wae babaturanana jadi curiga. Teu karasa bibirna engab nyebut alamat imah awit. Kumaha engke nu penting peuting ieu salamet. Hidiwir angin nebakan aja ruji besi beca. Nyeresep hawana kana tonggongna tiis nyecep. Breh kejadian anu karandapan bieu gebeg hatena ngagebeg. Gusti nah dugi ka kieu abdi teh hatena jumerit. Kotor pinuh kotor ngadagleg dina dirina. Hayatun awewe tuna susila nu geus dibawa ulin Ira pamajikan batur Ani tunangan nu sejen. Nakunaon atuh aing teh mana teu bisa ngawasa kahayang hate, teu bisa ngadalian nafsu. Bukna dijenggut, tarik, kawas hayang nyoplokeun sirahna tina awakna. Inu ngarahuh, aya nu neken kacida beratna dina jero hatena. Berat pisan. Palih mana Den? Suara tukang beca mulangkeun pikiranana. Teu karaseun geus tepi ka jalan tempat imah awit. Inu nanggetan unggal imah, breh ba imah awit nu gedong sigrong. Teu boga cendok daek unggah ka imah awit teh, tapi matak naon dadaku ka karatas di Garut, sakalian muguhkeun rek kumaha tuluyna jeung awit teh. Reg beca eureun sanggeus diparentahkeun ku Inu, jerut turun. Imah teh kacida ti iseunana. Pavilion tempat awit ge paroek meni meredong. Geus sarare tangtuna ge, da ieu teh geus peuting. Tapi tepas hareup mah caang keneh. Lalaunan Inu nece kana teras tepas hareup nu ngablak lega jeung herang. Bel dipencet, can ge tamat bel nu ngalagu teh brai manten pantomuka. Cep Inu, breh beungeut indung awit, brai panto dibuka kabeh. Inu ngajanteng. Era pisan, manehna papahareup jeung indung awit teh. Ayo kalebet pokna. Inu nurut geek diukina kursi pangdeuketna jeung panto. Luk tungkul nyah tanggah. Molih ti mana wengi-wengi teuing ka dieu teh? Nu mawi ti Garut kawengian tante. Ari kalersan rerencangan sakamar teu aya. Isin-isin ge ngagedor ka dieu pokna. Bohong gede ta teh. Aing jadi pinter ngabohong, pinter ngolo. Da bongen cek si Obos lalaki teh lalanang jagat, sagala ge wenang lalaki mah. Puguh tante teh keur mikiran nasib diri, pokna semurumahuh. Red Inu kana beungeut indung awit, katara calindul siga tas ceurik. Hayu urang kalebet lapar meureun hektos di Garut. Sawios tante nembe neda di jongko, pokna. Geus wadul deui wae. Kapan tadi tas dahar bareng jeung Ira dipubujuhkeun segala diaya-ayakeun. Nya atuh urang ngaleueut, cek indung awit bari jung nangtung lempang ka jero dituturkeun ku Inu. Di tengah imah indung awit ngajakan diuk teh. Geek duanana diuk papahareup. Ari indung awit diukna dina kursi panjang. Teu lilajung deui nangtung nyokot cangkir tina lomari antik nu ngabagug di juru. Bade kopi cep Inu. Teu kedah ngarepot tante. Tapi indung awit kaos nu teu hayang ngadenge omongan Inu.
Da terus ka tukang mawa 2 cangkir tea. Inu ngarahuh. Rara treret kaluhur ka handap. Cikeneh tas dipupujuhkeun ku Ira. Ayeuna dilaladenan deui ku indungna Awit. Senang jadi jelema kasepan loba nu bogoh kuduna mah. Nah ari ente ke kasepan teh anggur teu digunakeun, cek si Obos. Ku pinter nyarita si eta. Nepi ka iman nu ipisna alah batan lawan nilon teh rangsak, ragas, uduh malah ancur sapisan. Penting ieu ancurna pisan teh tadi can lila. Puguh Awit teh ngalih cep inu. Indung Awit nerojol mawa cai kopi 2 cangkir. Sok ditendeni na luhur meja. Pindah. Hatena ngareunteut kadeng Awit pindah teh. Na pindah teh pindah ka mana cenah. Piraku geus kawin deui mah. Kapan jeung manehna ge can resmi pegatan. Ngalih ka mana tante pokna. Nyata atuh cep inu keur anakan sasiki teh hayo embung padeukeut jeung mani ngesek-ngesekeun ka tante memah pindah teh. Dileueut cep inu. Ci kopi diasongkeun. Jung nangtung deui brai mukakeun pantolomari antik nu handap. Nyeri tante teh cep inu. Pantolomari ditutup. Leungeunna ranggem keler 2 leleutik. Geuwat diburu ku inu. Sok dibantuan nunda dina meja hareupeunana. Rumasa tante teh kungsi poekeun. Percayakan lain-lain. Luk tungkul. Kerelak ti korona dari ciduh. Lila inu neuteup. Bareto Awit teh kungsi uduh ripuh. Ku tante ditetambahkeun ka mamana tapi panyakitna teh dengdeng wae. Antukna tante ngadongkapan dukun lepus nu harita tos kakoncara. Ari sanggam dukun teh umur Awit ngan duwi ka 18 tahun. Tante teh percaya komo sanggis dokter nyebutkeun aya gejala-gejala kanker otak. Tapi cep itu reg ngarandeg nyokot heula keler diasongkeun ka inu. Kop inu nyokot kue hiji. Tante bodoh. Tante bodoh. Keler ditenden lak dineuri ciduh semu seuseut. Tante percaya lur bae Awit dilurkeun. Cep pikiran tante sina sebeuheun heula ngarasakeun nikmatna dunya. Tapi cep inu sagalana nyalahan. Gejala kanker otak, cager teu sakara-kara. Ramalan dukun nyalahan. Tante disiksa ku perasaan sorangan. Saban gok tepung jeung Awit ras kana pondok umurna. Hari Minggu kamari maksa hayang ngali, hayang imah-imah sorangan. Bongan cenah mamih maka Awit ge teu bisa ngawarah, ngantep. Nyeri teh cep inu, komo ngadangu dongeng ti Awit. Cenah cep inu sering jubras-jebris taya pisan ajen diri cenah. Awit teh tong diganggayong cep inu. Enggah bae bade diberesan mah. Inu teu nembalan. Brai lalakon ka tukang narembungan deui. Zaman manehna masih keneh celana pondok, di aku ngarareb di imah Awit. Harita aya mojang leutik di baju bodas di pita beureum buntut kuda 2, ancul-anculan buukna lemun keur lumpat. Tepung deui sanggeus pada dewasa dina kaayaan nu matak ngenes. Peuting beuki simpe, indung Awit angger keneh ngadongeng. Tapi aneh teu kadengieun ku inu. Nu kaciri teh ngan blegedegna hiji dedegan. Imut pinuh kasedih. Awit. Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ka-10. Urang lajengkeun insyaallah minggu payun dina lakon anu sami bagian ka-11. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dalmi Haja pamit permios.